Tetapi yang kemarin, Wak, malam ini aing melanjutkan pencarian si pocong berkokok teta anu ngaganggu masyarakat Gunung Semung. Ku aing di Jorak, aing namawa ke kuburan nanangan, aing teh di mana penasaran kuburan anu urut di kalina, Wak euy. Ku aing edik dicobaan diasupan bagoy. Digantian gitu begitu banyak keluar ta pocongna aing asup ka jero. Kan meureunna si pocong rek asup ka aing teh jadi bingung nah cem meureun aji geus aya wajah pri dahanap. Ku aing dudut Wak pocongna, ku aing bantingkeun tangka caringin eta. Tangka caringin tah. Heeh. Tah, tangka caringin we tah. Di ditu tuh biasanya ku gulantungan si babangok eta tah pocong eta jeung kunti di ditu. Ayeuna teh beuki meresahkan Wak, ku aing diborak-balik teh kamari teh ajig cenah kal beuki ngamuk cenah ka itu ka dieu. Mara kayangan cenah ajig cek aing teh ieu mah nangtang pisan goblok ieu mah cek aing teh pasti pocong penyusup ieu mah cek aing teh ti perindapan. Da beda ajig ada rada pelontong gitu mah. Urang teangan Wak di mana tah euy si bagoy teh ku aing cangke mau cari hamna. Aduh. Kabeh ditu jika mau euy kabeh hanap. Di mana sia teh pocong bagoy ya ku aing sak disuguhan ieu tah beuki teh nu kieu dupa ieu. Hakan ya ku sia. Sia bisa we ka batur aji gingseunan ai ka aing nu hayang disingsieunan ku sia ka eueuh. Pocong. Aing mah kunti mah. Kunti jaluna aing ngecong. Tong sieun ku aing da aing bager cong. Di luhur tah ieu tah hakan tah. Sia tong bergentayangan ka batur ka aing we ieu anu rada aing sayang pangi jeung sia teh ku aing hayang nyangka mos tabuk sia. Di mana aing nyangan kuburanna wa euy. Oh itu meureun mah teuing aya tangkal eta. Naon teh? Tangkal ieu. Mana pocong edan teh tah? Bisa we nyingsieunan ka batur di luhur kitu ku aing tadi rurut tadi dinya jiga nama tah. Sok tah ieu akan bisa ieu pocong tah. Tah. Akan bisa itu ngajak aing teh nyeun jeung sia jampean ieu teh ku dukun ku aing 100 mah dukun oge bagoy. Piraku sia teh bijil-bijil ka dieu. Sia mah di kasaran eueuh, di lembutan eueuh. Nah ku di kumaha disetrum ku aing sia. Piraku da sia teh lain lauk. Ieu wa aing yakin tah di dieu benjurut radar penciuman aing mah di dieu ieu. Kamun mah ku aing euy tah ieu ningali kuburan mah ieu tah. Kuburan deui da loba wa kuburan teh di dieu teh. Tuh kahanap ke kuburan. Ini mah aya naon itah kuburan ge. Ya kopi aya naon. Ieu pocong ieu hakan ku sia ieu. Lupa. Tapi menurut kadar penciuman aing mah di dieu ieu. Urang rada tarik saeutik wa euy. Urang pecahkeun ieu mitos anu sok ngaganggu masyarakat teh pocong modelna naon ieu teh. Aing mah Herman ajig da ieu tripod teh mau ngacedog ningan. Urang pasangkeun ieu dupa namanya. Pocong. 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 Aing datang pocong. Daripada sia ngaganggu jelema mending kena ganggu aing jurig sarua. Pocong. Orang rada pantang di dewasa gedeng banyak. Pan wa masuk ka terempo wa biasana mah mun aya penampakan teh pan aing masuk tara ka tempo wa. Jadi ku kamera mah euy tara ka tempo euy beda aing mah Herman mah. Aing menurut sadar penciuman mah di dieu wa euy. Pencerong mah cugan ka di ditu tuh misalkan mah tuh. Si ka tempo gitunya. Mun beunang mah kayak ku aing urang bagi dua apa bagi hasil. Perhatikan euy. Tapi da aing curiga di dieu wa euy. Aing pocong lagi. Aji gak mau pocong lagi. Hampura wa kuburan, hampura. Hampuranya geus diganggu ku abi hampura wa kuburan, hampura. Hampura.
Oh bagoy mending kena aing jadi pocong. Mending aing jadi pocong aja. Ah kucing aing mah. Goblok pocong na keadaan. Merepas wa, merepas.